Baduy ya. Kumaha Kang Sarip kesan-kesana ya janten kokolot teh. Biasa wae nya. Biasa. Tinggal belajar. Diajar. Teu boleh diajarnya. Teu boleh diajar. Ya. Ilmu mah pasti manfaat ilmunya. Ilmu pasti manfaatin, ilmu mah yang panutup mesti kudu diajar. Mas laras bisa gitu kan ya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Ieu mah karek di Baduy. Syukur-syukur manfaat keur dulur, keur batu. Wah, bagja hirup tawas. Ya para wargi ya simkuring nuju di Bumi Kang Sarip. Dia aya putrana, aya Neng Itong. Itu agenan. Terus gaduh putra dua. Aya si Bung Isu cenah diajak tuh. Ya. Oke, halo semuanya gitu. Oke.